warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing pamirsa, patepang deui sareng simkuring pun Sopi Hopi Pa Indriani dina acara redaksi Sunda dina channel Komsos TV. Dina dangat ayeuna, simkuring bade ngadugikeun warta ngeunaan pamarentah desa, khususna dana desa di Desa Majakerta. Dana desa nyaeta dana desa anu dialokasikeun dina APBN anu ditujukeun pikeun desa, anu ditransfer ngaliwatan APBD kabupaten atawa kota, sarta oge digunakeun pikeun ngabiayaan administrasi pamarentah, pelaksanaan pamwangunan masyarakat, jeung pemberdayaan masyarakat. Ku ayana dana desa, sumber penghasilan di setiap desa bakal nambahan. Ngaronjakeun penghasilan desa nu disadiakeun ku pamarentah, pikeun ngaronjakeun fasilitas panglayanan masyarakat dina wangun nyumponan kebutuhan dasar. Nguatkeun lembaga desa jeung kagiatan sejenna nu dibutuhkeun ku masyarakat desa. Kumaha pelaksanaan program dana desa? Kami pelaksanaan program dana desa biasanya enak Agustus tahun 2022. Enten prioritas program pelaksanaan dana desa ayeuna tos diwengku ku aturan. Enten kamari aya peraturan presiden nomor 4 tahun 2021 104 nya 104 2021 eta ngawengku kanggo aturan prioritas dana desa di antawisna aya nu kanggo bantuan sosial, ngelakukan BLT, terus kanggo ketahanan pangan, kanggo PPKM penanganan Covid, salian teh tambah muga kewenangan desa kanggo mangarkeun 72%. Mana masyarakat gilu-giung dina ngawas pamakaian dana desa? Peran penting masyarakat tangtos dina dana desa ieu sangat berperan nya, utamina kanggo dina pengawasan penggunaan dana desa tangtos prayogi peran serta masyarakat gitu. Kumaha pangaruh dana desa kana kamajuan desa turun atau ngaronjak? Kami ditinggal di lapangan mah alhamdulillah kanggo wayana dana desa teh nya di 2016 akhirnya rampung. Alhamdulillah pembangunan langkung seueur gitu, karaos pisan gitu nya wayana dana desa teh janten kabantos pisan gitu kanggo masyarakat di wilayah mah. Dana desa tahun ayeuna nyaeta 3.348.132.000. Ngaliwatan BLT 40%, penanganan COVID-19 8%, ketahanan pangan 20%, 32% jadi hak kewenangan desa. Sakitu wae warta tim liputan redaksi Sunda. Nyuhunkeun hapunten bilih aya kalapatan, simkuring pun Sopi Hopi Pa Indriani ngundurkeun diri. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey fellas, look, it's Squidward. Hey buddy, where you been? Hit it, boys!